ka dia wangunan nekat dia linggiran Prapta ka dia wangunan nekat dia linggiran cur mancur ka dia Prapta ka dia wangunan nekat dia linggiran cur mancur kaya wis Adian laku dadeng sangat mewah murupukiar kaya wis kauna kaya wis manalah hingkang kapahlawanan Raden Katot Kaca di satengahing margi disarengan ku panakawan punas tajinga parantos sasasih 18 dinten lamine yang pancen tugas ti wong atua saking negara Pandawa badai milari jamus layang kalimu sabda nu parantos leungit tanpa lebih hilang tanpa musnah pamit kesagunirangan dika Raden Katot Kaca bocah bajang kue dako pasagiri prake hilang mustika Pandawa Bud Cepot wayah namani ulah aral subaha urang bisa bulan leuwih can bisa mulang kamar tasabab nyumpuran sumpah kalawan janji malwa kabalik lamun mustika jamus layang can tiasa kabanang sarta hasil kabawa kunaon maneh ngalamun baik ngalain naon soalnya mah lain teh kudu bakal pusing euy teu bisa dipapalerikeun kadeureun we ka kolebatan indung budak na tungtung panon aing gudawil ayun-ayunan yang bulu mata aduh kaing lain naon tidak aing macak teu bisa suka we gini gaman tanpa si dia teh kitu lain naon agan ulah dipikiran soal rumah tangga jeung pamajikan ieu tugas kewajiban nya sagala rupage urang teh kudu aya kasatabilan rumah tangga perlu dibina urang ka nagara perlu partisipasi karena agama ulah tinggalin jadi jelema teh kudu bener jujur di barengan cacademen ini baru kejutan dari agama moal ngarti sih jeung di badamina jelema nu getol ibadah mah tingali tarangan nepi ka herang hideung kieu agan itu tapakana tembok mal percaya jelema anu getol salat getol ibadah tempo tarangna tu itu hideung teh kunaon dah didagor basa aing maling hayam itu di mana ngawangkong teh weuh ceureug na setrek edan sewaktu aya edan aya eling asup ka toko balanya gitu eling dan pemayar edan hari keur nginjem gitu eling dan pemayar edan gitu eta teh sanjana teh aduh ngomong-ngomong di mana murageun we aing paingan asa atoh teuing aing teh nya maning dua teh asalna teh naon itu geura ka mana nu aing biar tadi dia bener kurang aja si abas kain mau sia eueuh nu aing hiji ka bada yuh aing mah dibanding siapa yang sahanu mau na siapa yang ditata terus cek pun sih lagi lesok gampang tudang tuding ka batur teangan heula euy ka mananya ka maya eueuh cek pangi-pangi euy jika mah di ieu kamanya ya we oh iya nyempel penting jadi mah agan duka pedah abdi na sugan kangen kanu jadi dulur eta ujug-ujug abdi teh reup kitunya hayang ngobrol tah abdi teh kitu reup we sare tanya heuh kitu molor kitu lah kain ulah sare mah sia teh meuni kabina-bina kana ngomong aja teh ku cawedan sia mah ngomong teh ulah sok cawelan ieu betul ngomong dia agan kupingkeun agannya nguping agan pek tuluy kumaha aing mah hitung-hitung ngareneng jeung curug we
Curug oge aing mah curug Cihaur Wangi anu alus dicangkalim kumaha ngimpi teh ai teh dijuna teh kitu abdi ujug-ujug nya kalepus tunu nanti dah gujug sudah cok jengikeun ku ingin dijago di gedak ka mana sia ai teh ujug-ujug kalepus we tunu nya teu kanyahoan sabot ngalamun sedut hees heuh teh nyaho nya eta dina keur urang pasarean nya naon atuh naon dina keur sasarean nya urang teh hagoler eta molor sare teh ngedeng euy nya eta teh kanyahoan ujug-ujug jelegur teh ngimpi eta ai adi KS kudu babacaan teh di dinya teh kudu ngaos ngomong coblak ngawi teh kitu teh nya barang ngimpi teh kitu kurunyung bapak aing di Surabaya Mus Mulyadi datang heueuh nya ka urang teh kitu cenah cepo cenah aing teh cenah nya cenah ka sia teh madak janggot teh cenah keur sia cenah kitu nya euy ai teh kaya gitu rame ka itu mah wah terus kumaha tong bari mata atuh cokor aing katincak dah aduh nyawa nya meuni hideung kitu jebrag atuh dia suku abdi mah lamun kagris ke suku abdi mah agan raheut malagi abdi mah romeheun matak teu awet make sapatu ge abdi mah tuluy ngimpi teh kumaha bot lain bot sok lumayan teh jadi nek impi ti kurunyung bapak abdi nya jangot teh semet ieu teh sun eta jangot teh geus panjang agak sementarang nya melentung agan melentung euy cenah kurunyung teh na cagak awi di luhur wow datang teh cenah wow cenah balago nyerangan ka urang teh nyaur 3 kali cenah dadang cenah kitu da cenah teh dadang euy ka urang teh cenah Asep cenah kitu nya cenah banding ku Asih teh ka dewe nyebut teh pacara cepot Asep cenah dia brang cenah kitu tuluy kumaha cenah maneh teh cenah hirup teh cenah cepot loba teuing anu ngecek waduh kan loba teuing anu nyaci cenah nya loba lain-lain nyaci loba teuing anu ngahinda waduh kan moal aya anu bisa ngangkat harekat martabat jeung sudrajat pokoknya ya kadinya kene maksudnya mah jurig nu salah mah bibir hate mah panceg gitu we anggapna maneh teh keur ngimpi tak ngimpi maneh teh dewek teh nya euy nah cenah cokot pimilikeun maneh aduh eta ngimpi kitu cicing nya cokot pimilikeun maneh jam 3 pas sore tapi di mana hujan ngagebret kade ngewe yang teh nyebut tungtung teh bret cenah ngagebret tah yang teh tuluy ngasongan piring duralek kitu trituna teh meunang nginjem teh nyung piringna teh euy ku dina impian nyaho duralek teu nyaho nya duralek ari dur ai bau kelek eta jadi junan teh eta cokot pimilikeun maneh pukul 3 hanapeun tangkal mangah ngabaranya yang cenah herang nyerosot di luhur eta mah da kontan euy begitu korejat hudang ai sare kaberangan nya ari korejat teh pagi-pagi jam 11:30 disebut permata teh bukti teh kur init-initan aduh sadua-dua mentas kana bibir leho temo apa eta oge ngagenyas agan eta ge ngagurila agan itu gila agan teh ngagurila eta oge jadi eta teh permata geuleuh kadang-kadang nah geuleuh waktu di alun-alun aya anu ngagabrug ka abdi di tukang agan ningali sa anjing nya eta teh keun aku permata abdi nih geus eueuh anggeus na ngomong ni barang keur kitu si aki-aki teh geus itu kumaha tarojol deui
Mang abdi na impian deh. Apaan tadi geus hudang ngimpi deh. Nya eta tuluh deui dang hakan peuting selong. Itu nu mah batu teh hakan peuting selong. Deup tuluh sare. Kurunyung aing teh jadi menang dorong roda baso. Na impian deh. Ai prok aya awewe aduh mani geulis. Ngaranna teh Maryam. Aduh. Cek aing teh baso naon. Teuing ngomong jeung sia masa bener. Ngomong bener mah kan jempling. Ngomong mah entong bener jempling kadang-kadang. Abdi mah jelema amis budi mun eueuh jelema teh sok ngaleketek sorangan yang sedih deh. Teu likan tempo beuteung adinya. Tarapakan sayangnya ho. Tepak ngaleketek sorangan. Aduh. Adi leuweung tugas dari puh tukang SS acan deui. Pesan masuk keneng langan aing teh tatang tukang es teh. Dijingjing tatang teh ai dagang es di Muara Rajon. Geus ampun. Teu sangka adik kitu mah ditanyakeun teh berapa Pak? 25. Ampun. Geus. Nahaonan sedih. Agan? Urang berjuang geus sabulan 18 poe. Nutur ngidul Natar ngetan. ngemping porot Muntang lesot. pinuh kacape. Ieu mah susah. Tapi teu aral. Teu subaha. Berjuang Sadia sanajan jadi korban. sanajan Hancur. sanajan Gugur. sanajan hirup balangsak Nya. sanajan hirup malarat Sumuhun. sanajan teu mangih dahar. Ulah gitu agan eta mah protein aja ka jauh mah. Sebab nasi itu Mimiti deui sia montong. aduh. Singo tanya cubi tanya Naon teh angon muni kayaknya. Gua agan tempo naon tuh lengan abdi nya dimerekan dah. kumangsi Itu balik ke Panyara. Aduh, mana ting inung budak di mah itu. Mangkaning tanurannya segala. Aduh, inung budak ke satempo we, ingat dah. Iraha tu urang balik kan. Balik ke yuk. Soal Dharma Kusuma ngamak abdi tanggung jawab. Yuk. Batur leungit jamu ulang kudu neangan. Saya teuing jamu di tangan, jamu batu ini aya. Yuk. Moal waka balik tinimang balik ke hasil kajenting antur awakai. Aku adalah. Aku deh ingat. Tah mimiti ieu beuteung teh terelekannya. Nah itu kieu nya konsumsi teh. Saeutik. Moal deui euy sugan euy burit mah yo. Nah, itu betul make gogorwan sia teh buka kaela cicing betong. Sia kanya heuh teuing apa dieu teh keur kieu. Cicing, pisang bade. Gedang bade. Pamarican. Tuh kuku aing nepi ka paranjang kieu deh. Sabulan leuwih di leuweung deh. Di imah mah panjang saeutik di keuretan. Aing ngeuretan kuku aing deh euy. Bar dilahun aing teh sirah teh ku pamajikan teh. Heeh. Aing pamajikan aing teh di toilet teh ku aing pundukna teh nyanyi bade ngiring ka kota ngajawabna teh. Jelas aya kabeneran eta maraban teh gampil. Heeh jeung nyeunan tasbih we unggal poe. Antep kitu cenah ngomong sorangan. Antep mah jadi mah anteng sorangan oge. Jeung we agan bisa aya kapayogian mah. Asa tengena hate pot. Adi mah ngeunah wae. Aing geus 2 poe teu kena dahar. Geus hampir seminggu juga nikmat wae dah teh. Jeung lalap beak, jeung daging beak. Sekali ini nyumputkan piring 3. Naon? Nginjem teh minum. Kemana udutnya? Suruh tu apa? Suruh tu apa? Oh iya, ini aing mah. Ada enak jadi sangat men ngebeledug mun seungeut. Aya
jorok sia teh ngomong tadi bebekeun tak paing sungut teh. Hayang bebekeun lah cah di balik oge aing. Inget aing keur balanya di warung yang lotek. Heeh, da langganan aing kayaknya menganjuk masa umur kita ramayat. Nya. Masuk neon langganan. Ih, pusing ngedengen lagi. Pusing kita mau aja imam secara hiburan. Awas. Naon itu? Mulur. Naon itu. Tak gitu manya ya pahaban borangan gitu tenang atuh. Apa yang akan datang kita hadapi dengan perasaan yang tenang. Begitulah kira-kira. Nyamperkeun ka dieu. Kan, geus nyamperkeun mah enteng. Urang mah kudu tahan gengsi api-api eta cicing we keun manesna nyamperkeun. Keun. Waduh, beuki deukeut. Mana itu? Anu mana? Tuh, natakal kai gugurawilan. Gusti Maha Agung. Kada kajeung bae. Gusti. Naon? Hidung. Dulur aing nya malutung bangun mah. Baraya misan dulur Mang Oding. Agan ka tukang geura abi ka hareup. Pek. Punten. Pek. Waduh, ngincak sia. Tuh da jebrag matarik ngincak lagi jadi haring tadi. Mata keraheut kadupak geunung abi mah ganje. Tuh nya sapan tapi dewe ada karek 3 poe. Sukot itu lain dikira deh. Jebrag jejak kecerek pelangka itu suku teh tapi jadi menang jebrag sugan urut gawe di lieu nyeunaan kenteng ulat tadina sugan. Ditinggal di tukang. Mana nu kakolepatan bidis ya? Lebah dinya ngorosak nama cicing. Tong nang nengong. Disampeurkeun ku aing diintip. Duh, sepatu kakupingeun ku setan wa. Cicing setan alas teh ieu panayagan ieu. Paribasa setan alas beak 12 alas teh ku setan eta teh. Cicing geudeut tong gandeng atuh ku aing nu gandengnya. Jempling ngeusan. Cicing. Waduh. Geus jauh aing leumpang yeuh. Kalakai saeutik teh meunang katincak ku suku oe. Keun bae eta mah keun bae eta mah da kesehatan jurig teu nya apaan cik dokter ahli penyakit dalam ge eta mah dikudukeun disebut teh beri nyebrot cuci tina nu bala bieu paling resep aing kan bala aing lamun teu bala aing teu resep nah ieu aya du kuku aduh ingeung aduh siah net ka buleud gitu buleud oh cilo geuning teh anjing euy cilo nu gunta gantung enag tadi teh panyaing teh dang dauran nu enag teh cilo paingon namun sagede cinggir si cilo Gusti tapi nya jo semu gading siga ieu siga hiris siga hiris man cilo maneh mah aduh tak enak ieu gan lamun agan sarua jeung abdi siapa pahit manis eta manis jeung pahitna agannya artinya jadi eueuh ka mana sih gatot gaca teh hosna sabot aing ngawangkong ret ka tukang siumur yang kicep geget piloyan busi kuda panjang euy ngaleos teh kanyawan bedilek wae gitu nah aing teu resep kasih eta teh sama sekali Melejengan sote imam bubuhan prosedur hukum berlaku fungsi kita sebagai pahlawan jeung mana berbarengan tah yang rejengan jeung si eta naon pangaruhna si Gatot Kaca nah ilmu ini kesahanya punya aing mah nama atuh guruna ka yang narantaka aing mah ka Majalaya ayeuna eueuh ngalias sabut aing ngomong teresep ingetnya bareco mimitina si Gatot Kaca sieun anakku aing teh gara-gara coklat euy kahiji meuli coklat cenah cepot aing pang meulikeun coklat geridig nya mikeun duit ku
ku aing jadi copot duit jeung paci kontak geus aing asup kana mobil polpo nyaho polpo geuning sok nolol tina irung polonya gede aing teh ini tanya si mobil teh dipecut ku aing teh polpo teh belenyeng maju sajalan-jalan teh oli maruragan segede-gede kue apem aing datang ka pas aing hilap deui euy poho deui jadi menang melirin sok kita barang tibikeun teh molotot si Gatot Kaca ka aing mah polotot pajarkeun di siang mah turunan bodoh cenah teh nyahoan meureun aing SD teladan dan teh begitu mah nang ngamak aing nangtung ngomong naon sia tot cek aing lain nyombong bener teh bener buas akang ngomong naon hayang ngasan ka teh si Wangyu cek aing eta si Gatot Kaca di pelotan sak itu rukutuk nagog ngeper ngadeg-deg kesangat terpegang gucerak juri pok nanti ampun cepro cenah aing mau sakali-kali deui teh semut aing ka hareup mah pok nanti asal dihampura cek aing dikiheug dihampura tapi aing hardang hayang mani pangimakeun gret nima da keung teh polotot aing teh batu ali permata menang ngimpi saya heeh di pelotan ku aing nepi ka ngarumpuyuk kitu tah waktu harita nepi ka ayeuna mah si Gatot namun rek malak cengkeh nya tah cengkeh teh aya dua rupa hiji cengkeh buah kadua cengkeh tamaera jika ada cengkeh ini Bud Cibut lain ka dieu malik Malik boy cenah Malik biasa anda ngarepotkeun Malik ngapa Malik ka dieu malik Malik aya cengkeh janjibar aya kumaha iklim soal melak mah dina cangkeh melak ning nung jadi mana we dia euy asal betah di Ciatul gitu naon sih teh ngomong deui ada atul gitu ka dieu malik biasa kan isi ka dieu malik Malik kakang ih daek malik daek ditajong Tajong ada yang ngemut heula we abdi 2 bulan mah ayeuna malik Malik sok malik euy era jaudik eta ngaji mah jelema anak kan kulit beungeut kan dasar nu edan saha edan maneh nyaho ada kan ya baca ke edan ka abdi mah mending edan kan segala menang dah edan mengenyaheun euy aduh sebut balik inget deui kana di imah mana teuing payung sawo geus asak kadang payung sawo sabeula saruana euy antep tong dibawa ngomong si cepot geura antep penayagan ke si cepot tong dibawa ngomong kajen deui kayak teuing sodangan ge rame paingon duit teh uang misalkan uang misalkan gini itu celana teh kohok tuh kaputa ayo aing masakan naon jadi menang aya ieu cabak benyeng sia nu aing ge geuning panas ke alah ai panjenengan aing teh beurit kadinya isi parupa damaja dilektur direktur membaca surat cinta yang anda tuliskan aduh kemana nu aing duit pas tukang aduh kunaon sia nagog tarik teuing euy ngabenyeng deh banyak aing teh naon da manehnya talentah tadi mah si horeng bogo cingok Bud dan asa keung nya sahana urang asa keung bogo we ayak mah naon atuh oh dengan teh ninung cenah urang asa keung Kisi heula kan teh kakak ngomong teu pugu teh bieu ka benyeng panya teh cacing aing bieu mah aduh ampun yang jeung teh aya obat beureum deui pucuk jati nya obat merah kan ya koyak beureum
nya Put lain keung nya sahana urang keung sahana maneh keung teu nya tadi maksa muringkak bulu teh bulu punuk bulu kelek bulu bitis bulu tuur bulu kabeh we muringkak gitu Buluan. bangsa cenah bala bulu tini aya naon nya asa makanya agan peluru CF granat opat dihakan dua enak dua deui ting kumaha jadina nya aya musuh mah gampang geus timpah ku sapacu sepatu bodas gitu cek ulang bojong picu mah sepatu kelenci cenah babalago nyeranganana agan lah kopal teh ku abdi anggo ieu heuh ieu duh ieu anjir agan leutik pacengna teh nya terus sia mah nyatu na opat piring nya cepat piring agan ai kamari dipacet agan sabaraha di mana pacet mana cet Aneh kan. Adik kah adik aduh potret aing eueuh nu make dasi beli temong-temong potret keur ngorak cenah teh kesalaman nampa piala cenah aduh nampa piala cenah potret keur ngorak euy kakada inget euy aduh Gusti tah ieu teh potret ka mana make dasi mangkeuning euy keur nampa piala aing teh keur jadi ieu kan agreng kan walagi gitu pot pot didenge-denge asang ngewa ngarannya di goronan teh pot sih pot gan mun nalah we atuh ka abdi teh dadang dong ewa sadia sadia sanajan jadi korban anak jeung pamajikan dipopohokeun komo hutang mah popohokeun pisan raja kaya mau aya raja kaya kan ada mah raja goreng ngungkur raja wisuna raja rahul raja singa kan raja kayaan itu tingali deket batu aya nu nyamperkeun ka dieu ngagegag lempangna lebah matang kaya batu teu katempo Kalau batu yang kata tukang kawan. hah Ini batu ngadungku. anu ngadungkuk mah lain batu abas tah kana gunung urang kudu nyebut munuu ya iya kana sangu kudu nyebut ngagunuk eta teh tah jadi anjeun teh encan bisa pembinaan sastra bahasa jadi dina sastra bahasa nurutkeun hak-hakannya lamun ditingali tina segi elektronik negatif jeung positif teh ngajebrud ngajebrud euy aduh siparupa heeh duh katingali kumani sahanya itu ngagegag ka dieu sah euy di bolak wae nya waduh bahaya pot beungeut nepi ka sadis kitu nyaho sadis teh nya ngarekeun ngampung ngajaganya sadis teh panyakit agan itu salah deui hampunten kan nya sorry gan sorry naon euy sorry teu agan yang bodoh teh ai sorry teh sore agan pas sore teu nya kan nya neh bodoh teh cek adi baheula kumaha sakoya da teh ngawale digebugan di leuhang di mandian kuci atuh semu oga kan nya beki deket beki atra anu hareup make calana hideung baju hideung iket hideung aduh gitu lah terap euy aduh ongko di leuweung tapi terap ngaka naon ongko cek abdi ngahakan granat biasanya mah teu dapat ka jelegur bau naon ieu bau naon nya ieu kurang ngajar aja di leuweung dia cecawan orai teh ya loh lain bujur sia eta ongko cecawan orai ongko Campur. nanti sabaraha pahang aya dieu cilaka pot nyamperkeun tong keung kita sebagai pahlawan mati atau hidup bukan urusan kita serahkanlah kanu boga hakna nya eta ka
urut mitoha urang. Kenapa harus takut? Nah ini, kalau ada manusia yang tidak bernyawa itu bukan mati kan, tapi dia kembali ke asal semula. Dia asal dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Yang penting kita membawa amal soleh. Tahu nggak soleh? Soleh mana? Si soleh budak angon muning. Ya wakanya aduh ini kau ni kira nggak pakai kepala agannya ni kira aduh betul ni begitu ngewak pun juga balon ni kira atu dak raus masakan ana meri ni masakan lawas sote make syahroni ampunnya itu tinggal menyampaikan ke dia. Tenang, saya tidak takut sama pun juga. Mati ayo, hidup oke. Manusia hanya dua, ada bumi, ada langit, ada benar, ada salah, ada perempuan, ada cowok. Naon cowok je? Teh yang ngampung aja agaknya. Cowok gening 5 perakan hiji. Nya agaknya. Yang bari-bari sia kita lah kita, bawa di kita lah kita, bawa tuh. Ini kalau. Gila aku si cepot mah. Gila mah yang aku hilut gila. Beki deket. Aduh nyampurkeun agan. Meni kitu keteng. Ada kotan yang jebra gitu jelema yang haun itu. Ku si deket ulah agan di bola hoe segala. Cicing. Dikulapeskeun agan. Cicing aduh. Pot. Hai. Aing ada guan di langit. Tehnya agana teka paya karibuh kekacauan sok ini itu namanya bukan pahlawan ngukur resep tanggal 5 na wungkul agaknya berjuang ayo berjuang tanpa pengorbanan bagaikan lampu tiada cangan atau ilmu tiada beramal gitu bagaikan hawu tanpa seeng gitu jadi akan diluhur iya bisa ya naon perang bertempur aing samat ngaran aing 3 kali Gatot Kaca nya ayo bisa di langit aya naon akan samat ngaran abdi 3 kalinya muksin gitu kan pasti abdi datang si Jogjanya naon si Jogja beda ku teh nya gudeg naon gudeg torek teh ngadenge beda ku aing di langit ayo agak tidak wartosannya juragan anterja serang juragan dakatawan beli ayah hal-hal anu teu diinginkeun ku urang kantun ngajakeun pertempuran iya teh nyerah bumi 3 kali batur oge sok Kang Mas ananterja siap di dasar bumi Kang Mas Jakatawan siap di dasar samudra ayo pot mangga kayak aing nya euy Mas, bakso sawadah Mas. Mas tong ladaan euy sing loba saosna. Duitna kapal datang tanyakeun Mas. Nyoko simping 2, pisang 40, orai 3, belut 5. Jabrag 2. Duh, aing euy. Tenang euy sorangan mah dah. Balik-balik karena aja Gatot Kaca. Da Gatot Kaca mah di mana riweuh dia bagaimana mah kakada ucang-ucangan di gelodog langit. Ucang dia juga iya. Nenek sengo lah nyo, cubi tanya aduh baju dengan sebarau kia tetuman aing nama kesengit teh. Dang tau ha sengo lah nyo. Nyampurkeun ka dieu euy. Hebat sepatu nama euy. Biasa nama kesena pakai sepatu singkang lempangnya. Biasa nama senale atuh lah. Aduh. Tangan ngolodog ledeng kudu. Aduh. Ya, lempang nama gaya asmara, gamelan gaya asmara mah. Ciptaan Tatang Es. Nah, jelas bangetnya aing mau ngejat satapak tidak akan kau tinggalkan sampai akhir hayatku. Aduh. Saya walakadalah
budi buta cek sudah nu penting tadi nu deket gamang seserian ini cinta ka Abas saha ngaran maneh aya di tengah leuweung maaf sorry naon sorry sangaran maneh ngaran maneh saha kuring ngapantrang kita ngaran teu heula gengsi ngaran aing Tala Murka di mana di negara Sapta Pertala utusan Dewi Pratiwi umur seberapa tahun awas surat KTP ente naon KTP teu bekanya mah teh apan tahu tempe tinggal hijina teh kadinya ini ku bekanya hona teh sia mah ngampung jelema teh euy kampungan maneh mah KTP rek disik-sik digoreng meunang rek diperlukan disenokan di Sumedang ning 4 senok bejakeun sasenok meunang sabaraha tahun umur 40 hiji dilahirkeun di Sapta Pertala pangkat Senapati maksud ari Kamarta geus ari ayeuna ngaran maneh saha coba we telak banget kuring geus pernah ningali encana koran banget kieu sakitu we na majalah geuning sok aya ngajeblag dina televisi aing sok aya geuning dina film Rintintin kok aing jadi anjingna teh ngaco ieu jelema aing sok ngaco ada mun teu ngaco teu boga duit teh ingat lebah duit jadi ngaco di mana ayana Amarta sanyanya mana bisa yang nyaho nya ngaran saya Franky lain saya disebut ngaran Robert Mesoy ngaran saya teh Lydia lain jadi ngomong ke beungeutnya beureum jelema teh huntuna hiji teu ngomong huntu hiji sia jelema lamun ngomong huntu hiji bahaya ulah deukeutan huntu hiji mah muasalah ieu anu ngaran si Cepot bener baheula mah ari aya nyaman geus ganti euy lain Cepot ngaran teh Surya Winangun maneh urang Amarta sun maneh rakyatna Panawa sun tangtu maneh wawuh jeung Gatot Kaca sun naon sun nomor hiji sama sun ampun sun celepot aming dicium monyet aing maneh Cepot semua agan bade naon ka Amarta sanyana aing keur neangan ngaran Gatot Kaca datang ka ditu jeung jadi alo anu ngaranna Talasakti maksudna ngangkeun yen Talasakti teh anakna Gatot Kaca geus lawas hayang paamprok hayang patepung lawung jeung Gatot Kaca nah ini baru kejutan nanya keke sanya nanya Gatot Kaca mah boro-boro boga anak boro-boro boga pamajikan begerget tara mana mah kamar gaya awen nutur-nutur beran dibikin ke saya gitu akhirnya orang jauh-jauh ngaku anak Gatot Kaca waduh tak perlu kisahkan betapa manteng ngamak nak maneh euy saya sudah tahu sih orangnya gampang emosi tahu nggak emosi minyak ikan sebab kalau kita dilihat dari segi kedokteran memang dia itu mempunyai suatu unsur-unsur diintegrasikan karena saklek jadi disebutnya antemia. Nah, antemia itu penyakit yang dianggap lumayan tapi dibiarkan lagi terus kambuh dan terus jebrag ini jadi lemah rada gelo sana rada deh jangan tercampur gitu saya abis serang panayagan masami gitu saat minangka sadesa gitu anu teh tingan tai hilir gitu sadayana gitu anu rada gejod gitu coba si Gatot Kaca kadiekeun
pengen percaya piraku Gatot Kaca kudu gaduh putra teu kitu ketah bating barang jeun teu kitu nyaho urang kayak urang godoan heula tuh cobi teja saktina teja sakti saya teh Tala Sakti sina ka dieu geura marka dia wong Wiswanu marka dia wong Wiswanu ya wong Wiswanu pisan lawan selain rakat marka dia wong Wiswanu panusa pisan lawan ya solendra katon Wiswanu lajeng bae Ladin Tala Sakti kersa majeng kapayu oh walapat deui paman teu beureumun teu hiji cepot nya sumohon mana Kangjeng Rama Gatot Kaca antos sakedap dan agan Gatot Kaca ngalung sur agan marca pada biak tahun biak minggu manuk sapu manuk kau manuk sapu manuk kau rantapina luhur rapakar hari ontrop dina
manira tangan demang sewira jamak kuningan watak lati aji janar wisman tah iya anu ngaran Tala Sakti teh tah kitu agan punten we agung cukup lumur jemare kana gelas heuh keun bae maksudnya mah kadinya keun bae tangpung ka pengkol ge ieu pada batikungan janten abi teh agan sanes kira ngahargaan kana kaayaan kanyamosan agan kitu sanes kanyamosan ieu teh kajenang kajembel kitu nya aing teh rupa-rupa anu agung teh nu ngagamang teh si Abas geuning penyaing teh mah jurig cai gorengan naon pan goreng teh kitu geuning heueuh ai kitu teh nyaman jaten ece saja anya amu de ke anya jenengan teh saka ngaran kaula sana Tala Sakti talak tilu Tala Sakti Sunda sunnya sun dupi kawit Sabta Pertala tuang ibu Babu Pertiwi tuang rama Gatot Kaca dupi tuang sangu kantenan ya itu upami jasa mah syarat-syaratna sanes upami hoyong tepang sareng abdi teh teu meunang dahar sangu di mana keur sare kitu sih tah agan nyangalakeun eta mah sareng agan Gatot Kaca babalago nyerangannya mah namun adi masih pados aya wang dengar gitu sun dan eta mah udah kakanjun sengo nyanyo sidut-sidutan magan kapay sok atuh agan Tala Sakti ka bapak kumaha biasanya urang sumujud sumungkem nah bade ngoer nyepak mah nyuh Kangjeng Rama agung cukup lumur jimar pangampura semangat tuang putra Tala Sakti nyaga kesema pangabakti paling hormat kadua perkawisna pamugi janten uninga ite kaula Tala Sakti numutkeun pisangem Kangjeng Ibu kaula teh putra Kangjeng Rama ama duh pikanyuuh kitu budak langsung ka tinggal mulih ama Ibu Sono ama ye ama Ibu Sono kai ngabun sono kan ama Ibu Sono kaula nun ka Majapahit kaula nun duh ampun heueuh euy budak di mana itu nya tuh itu kunyuk naon nya teh nu nalol teh naon gan ayo tuh nyarios agan Gatot Kaca membisu terpaku tidak berkata naon-naon tuang wayah Tala Sakti hayang diaku anakku Kangjeng Rama pidaku tega ikhlas muangangkeun putra amal ya kue aman tega ayeuna aku anak heug ujang di aku anak pangusahakeun bapak geus teu kaduga bapak teh naon-naon ini mah ku ujang Jepang pecak usahana karena kaayana usahakeun anak ku ujang nak bapak teh usahakeun kana kepausahaan nu diusahakeun kuno usaha bapana keuna usahana gitu anak indungna anak bapana ehwan Kangjeng Rama piraku luas tega ieu kaula teh Tala Sakti putra Kangjeng Rama itu Gatot Kaca kakadang ngabacem jeung artinya jeung arti tinggal ngahias atau kumaha teh sok piraku Kangjeng Rama luas tega ngantep udah ingat terlalu luas teh pran udah ngapran terlalu luasan kan gitu teh terlalu diancap-ancap udah pikiran teh keur saha deh dah keur umum atuh gitu gitu aya babasaan dieu kudu diubadan dilibeuteun kedah dilandongan lieur kedah dipasihan ubad eta ge eta kan lieur kurang ubadan
tak ku peureuh naon peureuh peureuh naon peureuh jantan umum ini bisa balaeun aing pamajikan aing teh aing nyebut teh salaki umum cenah manya salaki umum pada anu nanyo si teh tukang gendang di tukang gendang teh ngaranna teh si Docro ngaku mah Sutisna aduh tepak gendang Sutisna Docro sabun kemana si Epennya si Epen kemana harus dibayar gitu nganyuk sepatu tuh kemana tak semut dek pakai si ngaco tuh sok ngarang-ngarang batu dah kemana si Eis Fatimah di batu jajah sih si Eis Fatimah mau ketem kemana dalang tercengeng ngelek Quran kemana tukang sadon ngaran eman tercengeng ngelek hayam batu deh kemana sadua man ngelek mah ai kitu cak onaman mah jadi dia teh si udung deh melingkar apa dan disuruh deui kok kacuagan bade angken-angken bade moal-moal eta mah terserah kumaha agan larasa eta nam sok ama piraku kaula moal di aku tingali we pamen teu kaula kicep geget imut sami sareng Kangjeng Rama nya bo ningali dina segi rupi mah kitu dina pangambung dina ye soca sami dina waos kitu rada hareup salit sami kitu dina gado seukeut sami itu sami itu jeung model saya di jeung ieu we saya jeung Mus Mulyadi panapi samirag hah bener sarua udah ngetong lo baca cerita pokoknya goreng patut jeung alus usik malik urang lain kahayang urang teh usik malik teh kudalang bener teu lang nah gitu ngomong mana lang mana pada ada duitnya ada aing mah tukang diigel-igelnya kitu atuh aing mah isuk di parenan mana mau duit kitu atuh bener teu lang mohon we sing bener nya kalau urang teh tong sok culang cileung ka hareup lang cepat mah poksang hah? Cepot poksang lain poksang aing nyekelan urang panon lah sok kahare bisi 7 rali aing sok itu mah dihantam sia ku aing dalang juga ande entong mau aing mah bisi sieun teu dicekelan euy aing teu resep aya teu dicekelan je